berhubung dirasa anak muda. Yang itu kuat guys, pada si anak muda. Mana nabrak aing? Aing suka kan kita. Aing suka udah di hari. Akan kasih anak muda. Aing sepedana sumputkeun. Cik, sepeda urang kemana yuk? Aing usaha yuk usaha ya nak. Tah, jika sepeda urang disumputkeun ya kumanya. Cik, ari sia naon nu dirasa? Apa ge henteu geuning tudah-tuduh? Lah, alasan tudah-tuduh. Jika nama kumanya eta sepeda urangnya disumputkeun. Bet henteu kehen. Teu apa-apal acan urang mah. Cik, nasi maka pasang kuda-kuda rek naon mah. Sok sia, aya kumaha jeung aing. Ayo naon ieu teh komandan? Tolong hentikan. Tah si anak muda, dudukeun nyumputkeun sepedana. Lah, dah ieu tah si emak pas urang ka dieu rek mawa sepeda, si emak liwat berarti ku si emak disumputkeun. Sok-sok ujon sama kan. Tadi ingat teh aing ngobrol saha? Ngobrol saha? Cik, heueuh urang teh ngobrol maneh Panglima? Tah makana ulah sok delaka jadi ku aing sepedana disumputkeun. Tah dege kan anak muda. Adi nuduh wae ka urang. Tah ku si Panglima disumputkeun anak. Aduh, maaf atuh Mas, 1000 maaf. Abi udah nuduh emak euy. Hampura-hampura kumaha. Kenyemarkeun nama baik urang. Loh, terus ieu urang kudu kumaha mak? Atuh kos itu apa wae kehen. Anger we ujung-ujungna duit. Aing mah. Lah pieu. Mama Nabig. Kitu kehen. Makanya ulah tudah-tuduh jadi kapajeng ku aing. Terus si padana disumputkeun ku aing dina eureun anak muda. Geus aya Panglima, yang ini. Geus nyanyian. Aya we aing coba eta sapena disumputkeun dina eureun cenah. Naon sih mak? Tempat-tempat wae sih nu bogo. Eta emak kutub ketap we kieu. Naon sih mak? Ada yang salah dari tubuh saya? Itu tuh. Iya, itu teh apa mak? Apa? Eta duit dina cari maneh kehen. Duit? Aing poho tadi geus di warung teu di duitan mak. Sia mah anak muda nipikeun geuningan budak-budak. Atuh mak, da poho mah henteu budak henteu kolot mah jaba eueuh obatna. Nama eueuh obatna. Maka dia antarkan di warung saha? Mah atuh nya sok kumaha panganterkeun. Urang tadi jajana di warung Bieno, ya. Siap. Sok mah anjing, urang ada di dinya. Anak muda. Sok. Dia mati pakai jajan ke urang. Ke warung Bieno buat mancing dibayarkeun. Walau kok bisa si anak muda. Anak muda, mari ojek ya yang ngisi. KWC tuh itu. Oh, mah mulas yang modal siap mak. Hayu mak, berangkat mak. Aduh mak, mogok mak, kenapa turun mak? Turun. Mogok nih. Bawa atuh. Tuh, kena mak. Sabarnya ya. Ku abi jangan kena busina sih mak. Gua atuh anak muda ya, geus naon. Aduh tagawa atuh. Busina mak, ayo. Tah. Mantap ojek oge pukul rusuh. Dah, mak, beres mak. Tengok mak, naik mak. Berangkat. Jalan mak. Sok, mak. Sok. Iya masih kosong Wayahna yo abi bade tutup gitu. Maghrib, abi bade ka masjid pukul. Atuh sakedeung we saporocot. Yuk mah geus teu kuat. Muah. Yo abi rusuh arek iba heula pukul ka masjid. Mun itu pira maneh teh? Pira ge orek kecet tuluy balik deui atuh. Maksa kitu atuh. Yo geus dikunci. Geus lah aing mah, aing salat maghrib yo. Penjaga WC teh kitu pisan. Pira sakedeung, urang hayang model mending geus kuat yo. Ayo anak muda, ayolah balik. Pasti lagi kalau ditutupkan. Tuh, kumaha tuh mak? Lamun kapepet-pepet ting mah nonggeng mah ka situ. Mun teu mah ngadurat teh mak. Rasa ruana, aing kita ngadurat ngeledek sia. Mak, henteu mah ampun mak. Dia mah urang mah nang mere solusi mak. Solusi kehen. Udah, urang balik ti heula. Urang mah geus teu kuat aya modal. Mak, ke heula main balik wae ongkosna kumaha? Ongkos ojek. Udah gitu jadi moal bayar urang mah. Loh tah, modal mah nya modal atuh mak. Nya ojek mah nya ojek. Si emak eta ngadurat. Nek atuh asal biji. Panglima,
anak muda akan masuk di kebun emak. Bantuan karunya. Oh siap komandan, laksanakan. Capek aing ini. Anak muda, yang mana pang dicicing wae? Iya tuh paculan. Bet anggeus kayak eta kurang di paculan. Nah, maneh katutup tah kitu da aing jalma leuseuh keur istirahat. Mana pang pulaya-pulaya kitu. Paculan atuh ye. Pan aing keur istirahat capek kayak padi kurang di paculan. Lah gandeng, maneh mah tadi ganti gawe ka kalobot diuk kitu. Cih, asa kakak melek pe ka aing kayak. Pan mandor aing masih malain maneh, bisa ngeunang tutup titah. Lah buat aing aya mandor nagen si Mang Marabig. Mandor. Ih, si wanian deui eta kayak ngobrol Mang Marabig, samun aya di cangkemos aku si Mang kayak. Ah, aing mah teh sieun ku si Mang Marabig mah. Anu kitu mah alungkeun ka situ. Aduh, komandan geuning aya tukangan urang. Nya urang mah sakti. Tadi ge tukangan maneh. Tadi maneh ngomong naon? Urang mah ngomongkeun komandan teh seksi, bohai, cantik lagi. Tah kitu komandan. Meni pintar euy ngawesna euy. Lah sia ngawadul. Pucap. Oh, siap komandan, saya laksanakan. Sia deui anak muda, ulah bating diuk digawe teh. Loba diuk kumaha mah bal teh keur istirahat, urang teh jalma mah lain robot. Sia geuningan ngawal ka mandor. Kudu digawe. Aing nyawa mah jadi kerja paksa atuh ujung-ujungna. Heuh atuh yo, rek macul deui urang. Tah maneh push up. Maneh anak muda macul. 1, 2, 3. Jangan atuh kayak boleh dihitung kitu we naha teh we. Mah aing we gawe we. Kehet. Anak muda. Namanya di mana Panglima? Jual di kebon. Aing kerangan manuk, aing mana ka mana anak muda? Maju ke kebon. Ugo aing kenangan supa Panglima. Kenangan supa. Kitu mana melak supa di kebon. Aing melak mah hanteu kehet ngan ieu mah neangan sugan aya. Kitu sia melak manuk kehet di kebon. Pan mana dia neangan manuk. Aing mah teu melak gen geus meunang di kebon si Marabig. Nah eta kok dicolekan ku si Marabigna. Nah tuh sia lain ala eta manukna kehet. Ngeun-sieun teuing ku si Marabig. Pan heuh anak muda eta genek di ala ku aing. Nah ngomongna teh pelak aing cenah. Alah, na manuk naon Panglima? Manuk kelas bako anu sarana teh kieu. Kieu cek si mate cenah. Eta mah manuk aing nang melak. Eta mah maneh mah boloho di bobodo, maneh mah ku si Mang Marabig. Ya, di mana-mana ge moal aya nu melak manuk di kebon kehed. Eta mah maneh we boloho. Ajik, berarti si Mang Marabig bobodo ka aing. Nih, tinggalin kolot bae. Ajik, si Mang Marabig muncul euy ka dieu aduh, ieu mah ngabeurkeun pasti terjadi keributan ieu mah ka dieu euy. Awas yang Mang Marabig ku aing mun kapanggih di dodet. Eta maneh wani kitu ngadodet si Mang Marabig. Wani sok mana? Ku aing di dodet. Sok atuh dodet ai wani mah. Mampus. Mbak Cantik, lagi ngapain di sini? Cantik-cantik di dodet sia ku aing. Ampun mah, mama ada aslinya cantik. Cantik-cantik push up. Siap mah, laksanakan. Gara-gara si anak muda. Aing pang jadi ka aing kehet. Pan maneh nu ka dodet si mana ge? Sia deui anak muda ngomporan we si Panglima. Push up sia oge. Jadi aing ka bawa oge ieu teh. Aing. Mak, itu manuk nu nang melak malain mak. Mana manuk anu di pelaku urang? Si kunyuk. Awas ya mun panggil direndos ku aing mah.